Ah, apakah si Mang Oded tuh? Oded mana? Oded tukang bubur. Heeh. Nya apalah tuh kumaha deh? Eta menikah boloho si Mang Oded. Boloho kumaha teh? Tibi teh kan beli buburnya 2. Heeh. Anu bubur ayam di kacangan, anu bubur kacang tuh di hayaman. Boloho kan eta jalma. Boloho cenah nya. Bibi aing nu boloho mah. Nih. Atuh Bi, please Bi. Ya di mana-mana ge anjir bubur kacang mah piraku rek make hayam meureun sebal. Parah aya bibi aing ieu anjir. Hah, bisa wae ya supaweureu ya. Brad, ari aceng dosa naon ya Brad, kami toha Brad. Kumaha gitu? Ayeuna mah geus tara ulin-ulin acan Brad. Ulin ka mana? Tara ulin ka imah Brad, biasana hakpan sok jebal-jebul Brad. Ka imah aceng. Nya, Heeh. Ayeuna taranya. ayeuna mah tara pisan Brad, jebar ada beda Brad. Sugah mimitina kumaha aceng eta pernah teu ngalakukeun naon gitu anu teu biasa. Bisi anu nyieun keheul eta mitoha kumaha mimitina. Pirage aceng kieu Brad, tadi nama karunya. Kakolot Brad, geus bagian menikmati masa tua geuning Brad. Terus Tah si kebon kalapana teh ku aceng digadekeun Brad. bon kalapana digadekeun Nya Brad. jala. Henteu Brad, teu bisi dicaram. Ya omongan saroceng ya ampun teuing maneh. Please ceng. Ya. Heueuh maneh niatna mah karunya. Niatna mah karunya. Tapi pan eta mata pencaharian bah oon sia teh. Mitoha dinya teh baon lin. Nya Brad. Saleuwih oon anjir ya minantuna mah parah anjir. Ya mata pencaharian terus manehna rek dahar ti mana atuh saroceng sia teh. Digadekeun kebon aku maneh mah. Parah anjir saroceng mah. Untung anjir teh dipecat jadi minantu ge maneh. Ha bisa wae ieu ya anjir ya hileud kalapa ya. Brad, aceng mah mau nguseup deh nama Brad lah, masing diajakan ge. Kunaon di tumben? Dicaram Brad ku mitoha euy. Sinarieun anjir. Caramkun mitoha nurut. Cenah ge bedagong saroceng mah. Emang kumaha cara cek mitoha? Cenah Brad, ari nu nguseup sok tara maju-maju Brad. Aceng ge kapan hayang meureun beunghar Brad. Anjing. Atuh pan maju masih teh tikun celung teh. Lain maksudna moal beunghar-beunghar head. Parah euy saroceng. Hah, bisa wae ya lauk boboso ya. Anjir. Geus usum nu hajat deui bae nya Brad ayeuna. Uguh ge anjir. Dia bingung ngaplopaneun anjir neloba. Komo aceng mah Brad, anu bagian nauran. Eta Brad, Haji Rukandi anu hajat Sabtu isuk Brad, eta ngawinkeun tawa hajat. Mantu dihajatna di dieu. Kaning di urang mah di dia susah sinyalnya Brad. Naon situ jadi kena sinyal gini. Kumaha mun pas keur ngeleg Brad. Tawa wipina parem mun make wipi. Nying. Ya, lain ngunduh ngadownload sih teh. Mun ngadownload rek tina aplikasi naon anjir kawin. Ieu pi omongeun deui saroceng, ampun teuing. Ngunduh mantu maksudna anjir. Ngunduh mantu teh mulung mantu lah. Kumaha tuh ngajelaskeun nya ieu. Nu puguh eta teu kudu make kuota. Nu puguh mah ceng. Iya ngobrol. Tah Brad, ayeuna mah aceng ge beli rokok full sabungkus Brad. Tumben anjir. Sabungkus biasa lagi mentaan anjir. Nyeri hate Brad, aceng ku si Kosim. Kumaha itu? Sapada-pada tetangga ge Brad. Geura isuk-isuk Brad, manehna bari sasapu Brad. Kumaha?
Eta kegerendenganana nyanyi, Brad. Marjuki kakak retaan udud beki menang mentaan. Eta teh kacing, Brad. Parah anjing. Parah. Si kosim deui. Oh, bagjanya Brad. Urang mah boga lembur sakieu betahna tinggal sawah mayak paknya dilingkung ku gunung. Heeh, bener. Ke kawasan pangerannya. Iya. Jadi gunung teh cenah mah eta teh pasek bumi. Ibarat nama paku bumi. Lamun misalkan eueuh gunung-gunung di alam dunia teh rempag. Oh gitu. Heeh. Lain kabayang anjir eta palukna sagede kumaha. Pakuna sakitu gedena. Nying. Teu kudu dibayangkeun Kosim. Ya. Maksudna eta teh paribasa eta gunung paribasana eta teh paku. Henteu ditancapkeun make palu henteu teu kudu dibayangkeun. Ya cok orang mah mending di dinya mah nya aya nama neangan paku ereng, geuningannya paku ereng tancapkeun ieu na sirah tah. Palu we nepikeun ka jero. Kade ulah nolol. Anjir lamun nolol bebaskeun deui. Nya meh terempag ya otak si aing mah Kosim. Parah aya si Kosim ieu. Kunaon di kos maneh? Cenah keur karasa geuning. Keur keheul urang Brad. Kasih Aceng. Keur kunaon? Ya Brad, caritana kieu Brad. Si Aceng teh nya 5 poe ka tukang. Minjem hayam, ka Kosim hayam aduning. Heeh. 5 tah Brad. Sekaligus? Heeh. Ngomongna mah cenah ek ngajaluan, nu bikang nu si Aceng. Heeh. Nah ayeuna nepi ka ayeuna can dipulangkeun wae geura. Ditanyakan ke si Aceng. Pan eta tadi tah Kosim ka Bos Ajat. Heeh. Ai di Bos Ajat nempo aya hayam anjir. Wawuh Kosim tah. Heeh. Aya hayam sorangan mah apanya? Heeh. Cukup saja kumaha? Cek Bos Ajat dijual ku si Aceng. Parah. Nah, eta teh karma kos. Pan kamari ieu di dinya anjir nginjem ayam tetangga 12. Nah, ayeuna karmana. Karasa matak ulah gikituan kalakuan teh. Anjir. Terus kumaha tuh diuruskeun tuh kasih Bos Ajat eta hayam? Itu berat lah. Geus we daripada piomongeun ka dituna diridokeun ku Kosim lah. Baik Ya, kasih Aceng. Terus urusan maneh jeung si Aceng kumaha tuh? Tenang, Kosim rek neangan ide jalan supaya si Aceng galungan deui tah jeung Haji Holil. Cuman Parah Kosim ya. Tom and Jerry we anjir aseng jeung Kosim mah. Amang rek nanya ya ka Gipa. Ai Gipa lamun geus gede, cita-cita hayang jadi naon? Gipa mang? Nya Gipa atuh. Maknya Ki Udin pan Ki Udin mah geus aki-aki teu kudu make jeung boga cita-cita. Aing jadi supir traktor. Anjing. Oh, itu cita-cita anjir anu leuwih tinggi ti ieu supir traktor cenah. Ya. Cita-cita magib sing luhur. Ya, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, jadi sarjana. Sok hayang jadi naon sing luhur cita-cita jadi supir traktor aya gitu. Embung Gipa mah. Si katabrak kapal terbang. Henteu kudu jadi Batman, henteu kudu gitu. Henteu kudu make jeung katabrak pesawat terbang atuh. Ampun teuing. Naon gitu? Jadi untuk Nya mang. bolong wa. Lain ieu goyang. Oh, unger. Nya. Mang ari huntu goyang kieu alusna dicabut atau disawer? Dirabut jeung sirahna nya guys ya. Atuh abi maot mang. Nya. Bae abis teh nyari huntu deui aya nih. Ai dirabut jeung huluna mah. Mun pan eta teh huntu gip. Nya lain penyanyi dangdutnya guys nya. Goyang anjir mun kudu disawer anjir huntu-huntu wae. Rempag aya budak ieu. Ganti si Ajay hungkul nu rempag ampun teuing.